Bre. Naon? Urang rek nanya ya. Oh, sok kurang jawab. Kasus naon anu dipikasieun ku kabeh jelema? Mung eta teh pokona mah. Oh, nya kahiji. Naon? Kasus asusila. Salah. Salah. Pencopetan. Salah. Kasus korupsi. Salah. Ih, salah wae atuh sia teh. Salah da lain eta jawabanana. Aya kasus anu pikasieun pokona ku kabeh jelema. Matak ngarugikeun sagalana we pokona mah. Kan enggeus korupsi, nya pencurian, maling, perampok, salah wae sih teh. Salah atuh Bray, berpikir secara logika atuh. Eta teh kasus hungkul haji. Eta mah masih kena bisa ditangani. Eta mah aya ranahna anu bisa nanganina. Tah kieu saya bare pertanyaan teh. Ngarti aing mah. Lain ku masalah teu ngarti, otakna mentok dirinya mah cerekeun sing cerdas gerak. Meskipun maneh erek bebeja ke penonton maneh ge moal arapaleun haji. Apaleun tong kitu tong gagabah ka penonton urang. Buktikeun. Penonton urang mah cerdas. Buktikeun. Oh, para penonton. Cik, penonton komen-komen buktikeun dia kasih Bray kasus naon anu matak pikasieun kabeh jelema. Moal apaleun. Komen-komen apaleun, cerdas, pinter penonton urang. Kurang disebutkeun saralah keneh. Salah dalam eta jawabanana. Nya naon atuh? Kasusah. Oh, susah mah anjing udah cerek naon oge moal bisa. Nya. Mikir geura.